eta dititah ku salaki teh kelanan atuh kagok keur geus sia TTS burung mah minta cai kelanan dia maca heula SMS ti sahat ya tah gitu brak babetkeun geus atuh meuni kata tuluyan kitu bade ngahaturanan lingi saha Pak pindah ka dieu urang nyieun keanehan naon jadi pemburu hantu dah geus lieur aya mah jelema teh geura tong borom make jeung pipilueun kana urusan jelema urusan juri geus pipilueun naon maksudna geus sok lain naon maksudna ngalah duit geus eda Kang Basyo ngalah duit mah pecakan sarerea sadunya dagang baso sanu rek meuli aya naon Pak urang ucing-ucingan ya tayeuna wujud bapa teh geus diteuk-teuk jadi opat ku saha teh ku Arjuna digemol dek disetorkeun ka pigurueunana kumaha tuh urang cokot ku bapa urang gupai he dulur kaula anu opat geus jadi opat potong yap dihaturanan linggih kalayan mentang bentuk hiji-hijina ieu kaula salaku pancerna nyalukan anjeun Arjuna katatang koteteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan si horeng ieu wujud teh cing balelesat anu opat potong teh malah datangna katumaritis teh lir katumiri notog leuwih lami-lami ieu opat wujud teh opat potong teh jadi opat wujud manusia tingali pot aya saha di buruan katumiri pelangi notog leuwih nah apa jadi jelema oh Star Trek orang planet turun di langit moal alien mah keur ngetuk balik nih kakawen kita di miheulaan rungtung yap ka dieu sampurasun eta teh saha Pak engke we tanya ku maneh saha tersangka orang bisa patepung deui linggih aduh cepot saha itu salamet maneh dawala nu dipika melangku bapa teh jang nah saha teh ieu bapa maneh jang bapa abdi nya lieur engkau mah aduh tersangka bisa tepung deui linggih jadi aduh cepot salamet maneh jang dawala saha kitu teh ieu bapa maneh jang ke aing teh ngimpi naon teh kumaha teh tersangka bisa patepung deui linggih aduh salamet cepot dawala salamet saha ieu ieu bapa maneh jang teu cekah harti aing ngakelanan ari ieu bapa maneh sarua lieur sarua bapa maneh wilujeng tepang deui aduh anak king nuhun jang maneh salamet ieu teh nu hareup warnana putih kuning abang ireng
Bapak maneh yang Bapak maneh yang Bapak manehnya KBnya onyir kekuatan kulimaan dulu edan waduh palingan nge-hep di kamarnya orang nungkup tobat alah aya keanehan kieu Bapak kumaha ieu teh abi can kapikir aduh Bapak aya keajaiban geuning Bapak mah teu diremus ayat-ayat Allah teh jeung nyatana bisa ngabuktikeun 4 kali 5 panser teh ieu Bapak anu sok didongengkeun ku Bapak geuning Bapak mah abdi mah Pak seueur hijab keneh nu matak diuk jang diuk Gusti paingan emak bogoheun ieu salaku panserna nyaeta Sang Hyang Dewa Nur Cahya loba bapakna cepot mah deuleu loba bapana can Bapak Tere can Bapak Syarif can Bapak Eding can Bapak Haji Sidik can Bapak Haji Sidik can Bapak Yang Atin can Bapak Yang Atin can Bapak Kukut can Bapak Oong nah sia teh can Paku Metmek can Bapak nu teu nyaheun aduh can Bapak nu teu ngaku ini ampun euy geus atuh alah ampun euy lah asa kuararaneh nya euy ieu Pak meureunnya anu disebut romantika kahirupan teh keajaiban anu teu mungkin ceuk abdi mungkin wae ceuk nu kagungan mah nya nu macak mungkin saja dikerdilkeun pisan atuh we tina gemleungna kabeh teh dewek bener dileutikeun ngaturkeun Rebunuh Laksa ketika bingahan kaula parantos dongkap nyumponan kana pangangkir sampean salaku panserna taku kituna mangga bade nyangakeun ka salira salaku panserna kaula parantos ngawujud sewang-sewangan kalayan warna sewang-sewangan ku kituna setiap aya dat aya sifat asma jeung af'al nyangakeun ka salira salaku panserna sudah tengah lalarti ngomong oge euy atulah tahu tengah arti mah jeung aya dat naon teh teh Pak dat sifat obrol anu asma dat sirung sifat dat sifat asma af'al tauhid ka jero sifat badak lipstik dat sifat wedak lipstik shadow tong heureuy tong heureuy pingaraneun anjeun dat kitu ngaran kitu rupa kitu warna sewang-sewangan anu mawa watek sewang-sewangan pingaraneun anjeun anu panghareupna anu kacahayaan bodas nyaeta Sang Hyang Nur Banyu ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu sae dupi kaula anjeun kacahayaan koneng pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Bayu Nur Bayu teh naon angin tobat dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Geni akage genti wayahna da beureum Nur Geni mung engah yang nurulung saya pisan mah nurus tunyung tah kitu saya tuh romantis tetengaran teh lain romantis aing mah roman bek ngahina ka aing sia teh dupi kaula tah anu pangtukangna
kacahayaan hidung Sang Hyang Nurdani Nur Bumi Sang Hyang Nur Bumi ya baiklah Nurdani we atau Sang Hyang Nur Osin sebab Osin mah sok ngukut hayam camani alah saha Pak nemete anu pangpekerna teh Sang Hyang Nur Uti Bumi nah ari silaing misalnya dengan Sang Hyang Nur Bumi atanapi Sang Hyang Adekarsa teh sarua hideung dupi apa nah apa anjeun wayahna anu Nur Banyu timbalan wayahna pangbejaankeun Gatot Kaca kaula pangbejaankeun Bima kaula pangbejaankeun Kresna dupi kaula pangnewakeun Arjuna wayahna Arjuna tewak teuleumkeun dina cai kahuripan dina situ cikahuripan supaya eta panenung jurigna lepas di palih mana situ cikahuripan deh Pak tongoheun Saptarengga eta teh aya dina Mahabharatana Pak isna ari maneh da di dalang batur mah can nguping gitu ya tah kitu ya sae apa kaulah kedah ngawartosan Gatot Kaca kaulah Bima anu tukang kaulah Kresna nu tukang kaulah pikeun newak Arjuna urang teuleumkeun kana cikahuripan abdi newak cepot teuleumkeun ka sumur paheula-heula we jeung aing mina-mina cing sia aing nek newak warisan tasak itu ayo pada lumampah dina waktu ini unyuk sumangga kaula nun cepot dek milu ka bapa nu mana maneh dah bingung aing di dieu yeuh tingalian mangkading aya 5 piliheun teh ce kudu milih nu mana aing yeuh teuing ada moal ka itu ka dieu ge mah nya ka itu ka dieu sakitu mangga los bejaan maksudna samper urang serang di tiap-tiap penjuru eta negara awu-awu langit siap ya duh hebat kitu euy duh kompak tah mun rakyat geus ngahiji kieu nya euy da ieu mah kumaha atuh dalam papisahan sok pada lumampah Onyir tuh ngalengkah deui eta mah lir kilat we waduh Permios los Permios kaula nun siap los Permios Dadeka kalah ditajong cacak anak cikal Pak ayo abdi kedah milu jeung bapak we saya coba mudah-mudahan aya dina kasalamatan urang sadayana ayo jang ka mah heula geus puguh we abdi bade ngampihkeun heula itu atuh bueuk sia mah batur mah anis kembang anis cacing ngukutnya ieu mah bueuk karunya resep beungeutna asa nampa popotong alah ampun heuh da si dawala mah kanu goreng patut bogohna teh da kanu geulis mah teh mah mungeun mak doana we mak kaula nun hanas ye cai tos asakeun datos karasa sarina Bapak dek bajuang nyingkahkeun kaduliman kasarakahan kamurkaan
anu aya di negara awu langit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra timalan doa anak mudah-mudahan salamet Ayu Agung Babarwit Samia rempel godong Samia pangpange sekar mekar inggalike pandele si pandana aru banglus lampahipun ieu Dewa Nur Cahya Tuh. kalayan Sang Hyang Nur Geni Nur Banyu Nur Bayu Nur Bumi sami pada ngajalankeun pansen ngawartosan Gatot Kaca Bima ogen newak Arjuna dikersakeun Arjuna parantos tiasa sadar tina ditenungna ku ieu denawa wah sakitu siap siaga sadayana atuh Gatot Kaca anu dina waktos ayeuna pikeun naliti kaayaan perbatasan negara awu langit nyata nyerang ti palih kaler pikeun ngansurkeun ieu jurig anu nyeluri setan sumaramah kelong anu newo-newo anu ngahaja nyebar luaskeun ilmu sesat kaayaanana halumampah Raden Gatot Kaca watak wantos satria pinilih tani Kan ya abdi pot kadieu mane bagja si cepot ieu Aden kaula ieu aya anu bade kenalan sareng agan ieu bawa cecana kenya hei ahoy 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 ona-ona elah aduh lain jelema teh panayaga teh kawas kanu gelo we ka abdi teh ngahareureun diuk ari-ari batakak saha nu ngawartosan aya jalma anu ngaku Sang Hyang lho Sang Hyang naon Sang Hyang Nur Bayu Sang Hyang Nur Bayu iya syukur agan Sang Hyang teh abdi itu aya nu nyampur ka kasihna teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya da rupina ieu teh rupina pilawaneun eta Sang Hyang naon teh anu ngajajah teh Sang Hyang Jagat Netra Sang Hyang Jagat Netra teh pilawanan ge teh kedah Sang Hyang deui abdi ge Sang Hyang pan Sang Hyang naon Sang Hyang Tikoro aya anu bade kenalan cenah ka dieu kadi Aden Kasep teh Den naon Kasep Sampurasun rampes sa ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya dupi panglinggihan mangga antos sedap ngenakeun ieu doh
kenalan heula. Urang sami-sami bajuang nyingkahkeun kadoliman, kasarakahan kamurkaan jeung sajabana. Siap. Duh. Kaita kenalan jeung di tukang tuh. Ngeunakeun abdi. Ah, geus nyaho aing oge, cuman ngeunalkeun deui we ah. Bilih lali. Saha abdi Raden Sugriwan. Beres. Yang tuh jeung nu Jabri kenalan kayaknya. Ngeunalkeun abdi ieu. Ka saha teh? Oh, ka Aka, saha kitu teh. Syahrukh Khan. Ada. Duh. Bintang film India. Epan Cangkilung Kalah di langkung. ku epan papatong Kalah di barong. ku epan colek Kalah di dalam. lek com Alun melek namun oncom. Parahirang liar mijak Clom giriwil Ari ancam ngagiriwil Mawa epan rupa-rupa Bawa epan jerema. Clom kurunyut Ari ancam sok kurunyut Ada salah epan aya kan. Plung kecemplung Plung kecemplung Di matelun Kuku melapung-lapungan ngahaturkeun ieu ka Pak Haji Ade Kosasi pilih bade ngusyuk deui jajar lempeng panoman nempono mandi top pahlawu mere dahareun mangga 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 diratuang gerak mangga ditanggung gadeyeun epan cangkilung Kalah di langkung. ku epan papatong Kalah di barong. ku epan colek Kalah di jelek. lek com panung belek nomblung com kaget ku nirahkan ningali ingkang sampun prapta lawala abdi saha ieu teh tarose ku agan satria kula saha ngaran kaula teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Sang Hyang eta kula lawora teu nu lalawora mah kalong sare ngagantung Si eta mah. cicing cicing hei Hayang aing geus digebes mah tuh, aya kesieun. kan ieu teh pejuang kan anu masihan ide Ya. ide naon yen ngepung eta penjahat teh anu kakasih Sang Hyang Jagat Netra teh di negara Awa Ulangit ye ide ieu ada di kedah di usian ye nyata cara nanti pagar betis Wah, yo. itu ide taktik strategi Ya anu boga skenario teh eta. anu kagungan skenario teh eta Bapak Ibrahim Aji aduh Nun tapi kade dola nah anjin di mana keges hasil mua minta mua nuntut jasa sepi ing pamrih rame ing gawe saya tagan kata jina teh Wah, kata jina teh tambah pamrih. ai biasa nama gan pan jelema teh nya iya nya pan anu kadangu ku agan ti kapungkur para pejuang iya sanggup toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa iya tapi pan seseueurna mah aya mah tibalik kumaha sanggup ngorbankeun batur demi keuntungan pribadi Wah. Demi keuntungan keluarga. gitu iya seseueurna mah sanes bade ngawakilan rakyat tapi ngawakilan pamajikanana Benar. ngeus moal kiat agan ka sincep Wah.
hina sia. Kasih cakutai memakian. Ayeuna kade ieu geus nepi ka perbatasan bisi aya mata-mata musuh. Moal kan? Oi. Percaya teu. Percaya teu. Udah. Kalebet daerahna teh teh Kang. Dia sakit juragan anom. Awas kalau bakal naliti ka hareup. Balik si saha teh. Daerah musuh. Hah? Eta teh saha? Si Encep. Ai nu ngawartosan agan ngaranna teh Sang Hyang Nurbayu. Nurbayu? Ieu. Nya, eta teh saderekna keneh. Ya sincep kan eta ge. Si Encep keneh teh ge. Kade cing hati-hati pot. Lan cing hati-hati. Musuh leuwih ti urang pinter da bahaya. Doakeun ya agan. Ku agan atuh taliti leresan-leresan manana? Ieu. Bade kumaha? Dik naliti ti awang-awang. Nyi awang, ti awang-awang. Pot, Gun. Awas tah hiji nyampeurkeun ka nyata. Awas hiji nyampeurkeun tah Kang. Ulah hare-hare wae kade. Nah, yo seuri we. Ya seri. Aya jelema euy. Hei. Saha ngaranna? Bau-bau bangsa manusia. Nu mata kudu daek mani geunya bau. Manusia mah bau eta bau. Ai kitu naon sieun? Maneh warga negara mana euy? Kuring. Heeh. Negara Amarta sieun. Dek naon maneh asup ka wewengkon uing negara awu-awu langit? Ieu teh negara awu-awu langit teh ka Amarta sawareh ka Astina sawareh ieu teh maneh teh nya negara di jero negara. Nyawa ka tu ka dieu. Paduli teuing nah. Heuh salah teh. Ngaranna maneh saha? Kuring? Heeh. Nurdin. Cah Nurdin. Nurdin pantes tah. Aduh. Hari itu kuring Komar. Komar. Aduh, dek kamarana atuh maneh teh. Biasa sieun. Bade lebet ka negara awu-awu langit ieu bade nawiskeun barang sieun. Barang naon? Abdi mah rek usaha. Heueuh, usaha naon, dagang naon maneh teh? Dagang barang batur. Abdi maneh ngan batina. Heueuh, barangna anu rek dijual teh naon? Roti bakar. Roti bakar. Mana rotina? Pan bea ka bakar. Na teh. Naon? Ta ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding. Anya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digetih sorangan. Pecahkan dagor garpe kulingis. Kuat, tai kuat pae. Sok pecahkan. Cikan sokah urang gelut jeung aing prung.
Nah, jika lu bingung, jika lu bingung, Erek teu bingung kumaha pan aing teh eleh. oh benar, Nah hanya di manehna nu ngagoler. dengar tidak Hei, aneh. hei. Alah. Apa nu di rumah sa eleh. Nah maneh jadi ngagoler, pokona mah hatur nuhun. Goblok sia. Alah. Lain menang kebahagiaan Aduh. kan? Menang kebahagiaan euy dah. Kan baik kan. Aduh. Baik ah. Aduh, Wah. anjir loba lu. Loba kan. Waduh. Arjuna deuleu geus eling. Aing diudag-udag di dieu keribut. Wah, sia. Urang amartanya, iya. Mangsana ayeuna ku aing diancurkeun negara coba. Woi. 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 Hoi. Siksa. Hui, oi. Gelo euy. Nyaan teu asa. Luar biasa eta tanaga sia. Woi, iya. Alah. Aduh. Maju sia kuraya. Nyaan sakila teh. Sia. Aduh. Mbah. Aduh. Mamam. Nah, mamam. Cenah. Mamam. Bere wae. Bere Ieu na bujur aing ye. lapareun. Kanu menta mah komo. Tah. Aya euy. Tah mamam. Gitu lumayan tah. Aduh, bau. Hah? Bau. Mau? Naon teh Kang? Oke, mau mah. Sok tere deui aing mah teh. Sok. Sok ade we. Taya mah keur aing hiji ye.
alah seger ini sorangan mah wow mingkelanan aya keneh loba ya ge nanti ke sakula warga nah basuh sarerea dulu ayo maju lawan mama kadu bon aing mau asa-asa datang citak we lah Belah mana je mana eta brakulon mana brakulon ya ya lu wah salayong dalog-dog cangkil engap meureun alami bijadeu aing mah kaduhung jajan baso heula aing walau tinggang ku batu paling aduh recir goblok siang utahan ka aing aduh sia teh utahan ka aing goblok Gocir aduh recir goblok jeng kebersihan itu pangkalnya kesehatan sebagian dari iman awas bot awas ini telur teling dewek mah pangeunah-ngeunahna seuri nempo nu labuh ka dewek sing hati-hati kitu ka barudak wah sia goblok puas dora ka ti aing tuna lampah eta kacarios ieu opat satria nur banyu nur bayu nur geni nur bumi nyaeta langsung lebet ka karaton nagara atuh Bima ti palih kulon Kresna palih wetan Arjuna palih kidul sami nyerangna atuh ieu parantos dugi ka pusir daya wala dia balad tamtama siluman selamin sampun masing pati tumakaning pelaya kantun ieu raja Syaha Sampurasun Denawa wah aya satria dulu
opatan Pikir malit kumaha belak kanu kanu ulah kaget dedemit itu muni rampag kieu satria ulah kaget tenawa Pamugi kersa ngamaklum nada marah pagi campuran ulah kaget denawa Sang Hyang Jagat Netra kasumpingan ieu opat satria ieu nepi ka rampag ieu pendekar di mana ieu mun anjeun percaya ngaran kaula Sang Hyang Nurbanyu wih Sang Hyang dasar wajeng aing kaula Sang Hyang Nurbayu kaula Sang Hyang Nurgeni kaula Sang Hyang Nurbumi dulu itu ieu Sang Hyang nepi ka cing paru cenghis kawasuung jadi dek naon dek neangan gawe ente dek ngahiji jeung wing hayu urang koalisi jeung urang hancurkeun ieu dunya raja-raja urang cenah taralu kabeh buta ieu kaula lain dek babarengan ngahiji jeung anjeun tapi rek ngusir anjeun ti tempat sabab anjeun ieu nagara di jero nagara sabaraha raja anu korban anu ngirim upeti unggah bulan unggah tahun ieu kaula rubah kanang tuh ke nasib sok urang perang giri gamana perang giri gamana perang sabda saling gunung toya gamana perang sabda saling sigara nem pada jero ka permana anak menak tunggal anak menak urang pada nyekel sabuk belang tatu adu telu ampar tiga nate ningali awak ngaing syakieu gedena sanajan gede anjeun tapi ku ngahijina sararea sarua jeung anjeun gede moal teu ngeunah ieu ngarora keneh mangkeluk moal teu rarangu we tulangna tangtos keur meujeuhna enak atuh keur meujeuhna enang keur meujeuhna rumangu mangkaning aing teh kanibal delebeuki daging jelema teh sok gerahakan anu ngaran Sang Hyang Nurbanyu Nurgeni Nurbayu Nurbumi sok sia Nur Saad ku aing dihakan ayeuna keneh ge mumuluk deuleu ieu isuk-isuk ieu aing akan daging jelema lajeng ieu Sang Hyang Jagat Netra ieu ge nyalangapkeun bahamna malum denawa jangkung gede sihung rangeteng kalayan ngagunakeun aji gentrasewu ieu opat satria kasedot kana bahamna nyaeta digayem dugi kacing darorok dok tulang-tulangna doh awas siap baik ai boa-boa dulu itu si horeng opat satria bieu teh geuningan si Semar ieu
meureun ku aing asa diadonan deui dihijikeun deui digayem teh bu pinter tas eta tapi yakin geuningan ngan ukur kari wujudna ieu bangkena wah sia ku aing dipais welo si eta tu aing lapar deui we ah pasti atuh wah aing mah datan nirata ngademen sampurasun saha ewo pakule ngandrana Cahaya ngaran kaulah Sang Hyang Dewa Nur Cahya ye naonana anu opat bieu panserna dulu itu si eta si Semar hebat anjeun teh panserna nu opat bieu nyaan dulu hebat mar maneh hese di akalanana hese di eneuk-eneukna ai kitu hedek naon maneh urang jogo jeung aing musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia sidik aing keur teu naon-naon der dieleketek duh kaduhung aing ngaganggu si eta tah kaduhung ampun teh nya tadina pangna diganggu teh supaya modar supaya ulah ngaganggu aing peke cu geuning matil hese dieleketekna si Semar mah duh kudu kunaon nya elehna si Semar aing ada teu ngarti si eta mah diala ti gigir ti tareup ti tukang ti luhur ti anap teh sayaga kabeh awakna teh dikulilingku rahmat pitulung Pangeran Wungku da eta dikirna terus-terusan padkurullaha dikron kasiro teh aing ge nyaho dikir nu teu aya wates wangeunna saban kiceup saban angse saban deret ka kenca jeung ka katuhu teu leh eling aing apa Semar kana janji anjeunna sapanjang manusia cicing dina jalur anjeunna 5.000 malaikat dek ngaping maneh aing janji kitu baheula kokolot aing teh ila angin ka jalma iman takwa moal kuat ngagangguna aduh tapi panasaran ayeuna coba urang jogo sok aing dek balik deui kana wujud aing lajeng ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraya. Tu geuningnya si eta mah. Sok jeung wujud dia mah nikmat dirasa lah. Sok euy. Urang jogo teh jeung aing ari nya mah sia. Ti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia sia. Aingnya sapanjang dunia ngadeg sia bakal terus ngagoda di dieu hartina pada jayana teh sakapeung aing sok eleh sakapeung sia tapi sia nu pangpaneurina eleh boga naon boga wangsit heg aing moal ngaganggu dia asa dia tong ngaganggu ngaing tapi lamun dia ngaganggu ngaing dituar ku ngaing di luar yuk dah hari ini dia mah yuk di luar jeung aing tuturkeun percis meri dek ngenog si eta mah ilumpang teh ukak-akak wah sia aya iya Ah
Tresna Bima Arjuna ningali tika tebihan Yai Yai kaula nun kula Yai Bima onta tingali tadi katingali panginten ku salira rayi leres nggih nu lebat sabara urang satria opatan Sang Hyang Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi katuturukeun ku Sang Hyang Dewa Nur Cahya limaan tingali keluar ti karaton saha si Semar geuning Kakang Semar hirup deui sia dan kitu teh lempeuh Yuni sia Ditek-tek sabariji cenah kumaha rumaos ditek-tek sabariji ditek-tek opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud mata kula gede hulu hirup teh rumaos benang kapangaruhan benang kaolo ulah kitu-kitu deui sia pingkeun nanaon Nyai ieu didegung-degungkeun atos rai atos tuman pingkeun ulah kitu sia ngahajakeun pisan ka bida-bida atos Kang dayeuna mah kaula tos rubasa heuh ulah sakali-kali deui ulah nepi ka kitu moal atos atuh Kang geus atos ya Kang tingali aya mah pejabat aya mah ngabalodor kabeh teuing Kang tapi leung ya makana teu korupsi padahal atuh bagian aing nu kitu mah nya tong kakada ulah sagala ku sorangan cing meni kararitu cepot hampura kaula pot hampura cepot Kakang Semar Yai kaula nun tuh numawi kedah dimumule oge eta ulu cupu Pandawa teh aing teu wani ka si Semar teu kumaha wani aing tapi ieu mah nepi ka ngahajakeun pisan lain sakali wae sia teh teu pina dama awas urang sok karasa sia bobot 1000 kati tenggelan aing da mejeh deuleu luh kuatan kita pukul dari jauh pukul dari jauh mau coba ayo sok ajian kaula kekuatan kaula nyata Bayu Bajra aduh uluh warek kagunakeun naon dul pamilis walah hebat Bayu Bajra iya dul pamilih dengar euy sia saeutik kumaha mah hebat ya aki-aki tenaga dalemna aduh ai lempang geura tuwe kanya kaula mah teu bisa neungeul ti kajauhan pot
nya Bapak aing mah Aing geus biji mah. cek aing oge aduh ulah wora deuleu heueuh ngan jelema raeng di luar naon cenah tuh di kejauhan itu teh si Cepot Dawala teh anak Semar ai kitu ta eta ge anakna ge Sararakti meungpeung paningali jelema ka dewek si lain jeung dewek urang api-api gelut teungel ti kajauhan ceuk si lain teh Bayu Bajra tek juralit dewek ceuk dewek tul pamilis dor juralit ayeuna sok sorabutana sada toke kagencet sia mah kieu aka atuh buta mung hayang Semar nya da si eta mah mung eleh Halus wae. sok atulah kurang ngajar aing boga aja Bayu Bajra ngegeblek sia teh Bayu Bajra bakal ditibankeun ka diri maneh Bayu Bajra Sekali sewa. tah ayeuna si leung mah cing leuwih ti kitu dul pamilis tah sok ayeuna la ilaha illallah Bawanya di mane ayeuna mimpi kageuleuheun sia mah Bayu Bajra wah dul pamilis dul pamilis wah dul pamilis dul sumang dul pamilis hek ngagoler weh saya hiji deui ti aing sok Sabtarnyu ya cing sok penasti kersayang tumampara Iya ge. ieu denawa dijamak kakuatan Aji Sabtarnyu Iya ge. atuh paburisat jadi seuneu lir cika-cika si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu na Sang Hyang Rancasan hiji dua ampun Semar ampun kurang ajar sia saluhur-luhurna ge nu giruk mah burung amruk sia sagagah-gagahna ge nu murka mah burung cilaka sasakti-saktina jelema nu sulit pikir mah burung kacing cirihi kurang ajar sok deuleu ditunggu sia bongohna aing pek teangan jang salamet sararea deuleu cu Alhamdulillah. hapunten we tina kakirangan sareng langkung nanya cu ieu lalampahan rupina urang pungkas ku kemang tinetik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka sajabina ti kitu abdi teh teh diajak ku si Dawala nyaeta saurna teh bade deudeus aya maksad anu tangtos da kapun bapa ge ieu teh wawartos bade amengan we kulan nanging di jalan si Dawala teh aya maksad cenah ka abdi ge teh acan kedah maksadna mah nyaeta bade deudeus ka Gusti Prabu kasadayana we bade amisun duka bade ka mana si monyong ge duka bade ka tanah suci panginten atana pi ka tanah Abang ai saurna mah bade ka tanah sengketa cenah geus sia montong heureui Dawala tegenya ngomong ka nya sia ngan lamun sakira-kira ngerakeun aing ditekuk wae tinggal itu kahareup we urang somuhun boga maksud
nuhune kulan agana punten ka pengkeran ieu Raka Prabu linggih ya sok ngomong si payun mah abdi teh kulan sewu bebenuk laksa duduka ieu muga salira agan ulah jadi rengating penggali urang ti dieu kaluhur atanapi ti luhur ka handap papaina dek ti luhur ka handap dek ti handap ka luhur bisa sarheula biasana mah ti handap sok cicing atuh tong pipilueun cicing abdi ngawitan ulun kumaula teh sareng pun bapaknya eta ka Juragan Manumayasa Uyut Manumayasa sumuhun wah agan mah tuang ibu gitu acan aya tuang rama tuang eyang sareng tuang deui ari putrana Juragan Manumayasa teh kapungkur nyaeta Raden Sakri dulur pateterana Sukro cicing atuh sok terus Uyut Manumayasa teh kagungan putra eyang Sakri terasti Sakri kagungan putra kakasihna Sakutrem tilu tah ngaran baheula mah ararane ye Sukro Sakri Sakoteng Sakutrem lain Sakoteng ayo tawahina sia teh karuhun ai aduh ampun eyang Manumayasa kagungan putra eyang Sakri kagungan putra deui eyang Sakutrem sumuhun ti Sakutrem teh mun teh salama ka Mang Dahlan di Tambak Dahan cicing jauh-jauh ti eyang Sakutrem teh saha kaituna ka dieuna nyaeta Palasara eyang Palasara tah kagungan putu eyang Palasari cicing ti Palasari teh ka pamanukan teh deukeut eyang dijajak eyang Palasara kaopata teras eyang Abiasa eyang Abiasa 5 eyang Abiasa kagungan putra eyang Pandu tuang eyang Pandu Dewanata genep Pandu Dewanata ka Pandawa 7 podu iya jadi Mang Dawala aslinya teh di zaman harita tidinya eta umur nepi ka kitu kumaha teh resepna panjang umur gitu ya guys abdi mah tos luhur umur teh nu matak agan ulah sampelak abdi awet jaya abdi mah resepna naon ulah seueur emutan geura sok kedah bebas seureuh hiburan gitu ibadah ulah telat kudaek abdasna oge teh duh murupana teh iya duka sabaraha turunan deui ieu umur abdi iya nanging dina ngaresan dieu iya abdi nutur-nutur pun bapa iya abdi pangna nutur-nutur pun bapa teh aya janji ti pun bapa janji naon he Dawala maneh nutur-nutur aing ti zaman baheula sasatna ngingisi ti zaman kirik nepi ka sagede acreug ieu ngan ukur wungkul cicing dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan cobi gali ku agan nah hirup abdi aya peningkatan ti baheula nepi ka ayeuna da can boga imah-imah acan abdi teh teu mikir sia na da aing ni sarua can gablek imah jadi sarua jeung aing pada teu mikir nah ieu abdi dijadikeun di dunya ku pangeran teh becicing dina pasir kamiskinan aya dina kasagara kasangsaraan sanes ara abdi sanes ara dalil di mana ara meureun abdi ngagantung maneh ningal jami nu diasuh ku abdi nepi ka menjelma kabeh kurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah bunsir leuit loba duit dunungan abdi sadayana jala lemar para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh nah Sidawala bet kieu wae jeung si Astra Jingga
tapi nyeri hati namun diudagan gitu hirup ngahibur wae batur aing naon hiburan abdi teh jelema Iya. jelema abdi teh kena ku nafsu normal aya kahayang Iya. nah marukana abdi ninggal batur bur berembur bodas boh kanaraan boh imah boh pakaian teu kabita kitu teu munafik abdi kabita abdi teh dah teh masarua hayang ngan karem sote da meureun kieu hirup abdi mah sakieu kulakna tapi dipikir deui dibulak-balik aya janji pun bapa anu matak magehan abdi karena ieu pamadegan teh Kumaha janji Bapak maneh? yang tong aral cung teu sirikna teh unggal bulan sasauran kitu teh nah ieu teh mangrupakeun pangolo mepene abdi sangkan ulah aral Kumaha janji Bapak maneh? saur pun bapak yang sabenerna lain eta udagan bapak teh lain harta jeung kakayaan tapi bapak teh hirup teh rek ngabdi rek ngaula dina pengabdian ieu sepi ing pamrih rame ing gawe Iya. saur pun bapak Iya. mangga galih ku agan Iya. bapak kitu so teh da abdi mah lain sabab beda wujud beda sirah beda kepala beda otak beda kahayangan lamun aing diukur kakayaan deuleu jeung anu baleunghar di dunya masih keneh beunghar aing Ceuk saha teh? saur pun bapak Berarti Bapak maneh teh beunghar tapi kakayaanana di mana? nu mawi ieu teh abstrak kakayaan bapak teh di mana ieu teh tak kitu ieu kuda nah saha lamun di bank naon ieu bapak teh nuna duitnya nah di Swiss nah di Amerika nah di mana Bapak maneh nyaritakeun selah di dunya ieu raja-raja san-san salajan sakumaha beungharna tapi moal leuwih beunghar tibatan aing kitu pokna. sungguhun tadi dia abdi tanya boa bapak teh boga harta karun anu disumputkeun benernya mo anu disumputkeun mung aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beunang dipersaya basa pun bapak ngadongeng sareng pun biang di kamar paduduaan marukana teu kaintip ku abdi Iya. nong toreng keneh tade kata nyaho teh harita teh aing mah harita teh hees sabab ti beurangna teh harita teh ngontrol ka lemur anu tonggoh sabab lemur anu tonggoh teh cenah rek dibenung caingna supaya dina usum halodot teh ulah gugulawati kalah caing yang irigasi tak kasorena keur mah teh menang pangila jalung di nyulatan harita teh malahan duitna oge can kabeh teh kitu Iya. Kumaha omongan Bapak maneh? ma sabenerna sawarga Maniloka teh nu aing Ceuk saha? saur pun bapak Batara guru teh teh bujang aing kabeh oge sawarga Maniloka teh nu aing widadari teh bujang aing kabeh nu matak ma ulah dibawa ulah arah subaha ma aya ganjaran keur bapak ke sawarga Maniloka Jadi, tah jorojoy we abdi teh aya hate naon? abdi teh hoyong mansat ka sawarga Maniloka bade nanyakeun naha ieu sawarga teh nu saha upami nu pun bapak abdi dek ngagugat sabab abdi parantos disahkeun ku bapak teh anak Semar Badranaya nyaeta ahli waris alah sidawala eta cita-cita sieun gelo we tapi kaluhur gitu teh Kang maka jeung hayang ngamilik sawarga Maniloka sagala naudzubillah sumana naudzubillah monyong sia teh kabina-bina teuing usap beungeut monyong buah sia teh gelo kade leuwih teuing mikir teh ya dewek mah boga 1 hektar oge tanah moal teu jumpalik aing mah atohna oge urang mah geus emang ngamanfaatkeun anu aya kunaha taku kituna cicing
sia teh molotot goblok aing. Aya kadua ngadukung ka kuring. Awas ya lamun hasil ku aing. Jauh ti tanah ka langit sia make jeung kudu hasil sawarga Mariloka rek digugat. Eueuh. Orang bukan sawarga nya. Dek make saha sia teh pengacara teh? Geus bebeja ka bapa maneh. Tong waka. Nah, anak ditarik kesimpulan ku abdi bahwa bapak teh ngabibita ka abdi supaya abdi bener-bener nuturkeun anu jadi bapak. Politik. Tak abdi mah rek nganyatakeun nya jeung heuteuna lamun eta sawarga leres-leres nupun bapak, abdi rek menta sabagian sawarga Maniloka. Hayang abdi teh beunghar, hayang abdi teh senang. Ulah nyemah wae sakali-kali mah abdi teh hayang jelema teh nyararemah ka abdi. Alah ampun dawala nya si dawala koslet istighfar dawala astagfirullahaladzim cicing Jika nu kau sapkoron. kawas dekna ieu ngagugat tanah 2 MR we si goblok. Nah sia teh jadi maneh kumaha tah abdi teh bade nyuhunkeun widi bade mancat ka sawarga Maniloka. Widi teu widi abdi teh bade maksa ayeuna. Tapangna abdi wawartos teh bilih leungiteun. Sareng bilih aya leungiteun di dieu. Abdi teh unur hoyong katingali punuk dongkap hoyong katingali tarang. Jadi maneh dek kasawarga semua dek ngagugat dewa semuhun. Dawala pulang dina lebah dieu ari maneh nyaho dewa-dewa di sawarga teh jelema sakti luar biasa. Sumuhun manusia anu aya di jagat raya Pramudita, manusia anu aya di Marsapada eueuh nu tengah hormat eueuh nu tengah ajen kepada dewa. Sumuhun ayeuna maneh rakyat kaula rek ngagugat. Sumuhun kumaha lamun dewa ka kaula ngayakeun tinakan sana meureun daek teu daek kitu dititah ku Pandawa, dititah ku Gatotkaca. Lamun kaula ngidinan karena maksud jeung tujuan maneh nganu arti maneh bakal ngalibatkeun kaula sararea. Kahiji, kaduana ieu di negara teh bakal pesta Haja Surya. Sarua jeung nemongkeun kalemahan rakyat negara Amarta. Cara meureun aya rakyat anu kumawani ka dewa, raja-raja ti luar negara bakal nyaksi kana ieu pasoalan. Yakin bakal menang wiwirang di kolong satang kaula jeung pemerintah negara. Kali Allah pacarekna. Kuha sakitu ulah waka. Kumaha cek sapuk atawa saur manuk sadayana pemerintah negara. Kukituna maneh ulah maksa ayeuna. Abdi ayeuna pisan bade mios. Punten pangwartoskeun ku agan kasadayana para luluhur. Para ais pangampih di negara bilih abdi teu panglami abdi teh bade ka sawarga Maniloka bilih abdi teu kiat nandangan kasaktian dewa panginten abdi teh bakal diteuleumkeun ka kawasan rada dibuka. Dah. Wilujeng we atuh aing mau milu. Peke sia sorangan montong mamawa agan. Ulah dicacadak abdi. Demi Allah tah mun abdi ngabejaan si dawala atau wanita si dawala kitu henteu sungguh aku mati jadi penasaran. Nya. Sanajan saturunan gitu. Da awi sadapur mah tara lempeng kabeh agan. Abdi anu lempengna si dawala anu bengongna. Aya abdi mah ulah dicacadak agan ulah dilibatkeun abdi. Panuhun. Jadi maneh mah teu pipilueun ulah. Henteu. Oh cepot. Henteu kan. Jadi dawala maneh ayeuna dek keukeuh hidup ka itu. Samohon pulang. Abdi teh sanes kunaon abdi teh hoyong gerak ngabuktikeun kasauran bapa abdi teh tos asa aya nu nyered hate teh teh duka kumaha. Ulah lola. Kaula bakal menang wiwirang Gatotkaca salaku keamanan negara anu panggeulana kana tangan dawala. Lamun kaula ngidinan kaula bakal terlibat lola. Cinya ka kaula bakal menang bebenut ti para pini sepuh negara. Ayeuna bade mios ulah
sing benang dicarek goblok sia nyaah aing mah ngudag-ngudag dunya nepi ka perbahdinya sia teh lain udagan deuleu dunya teh lain ulah dudunya aing oge ngabejaan hempek dudunya mah teangan sing saperti urang hirup per ribuan tahun ngan sing ingat deuleu aing sia dahar samat kumaha sama sebeuh tuh Mun lebih disebut. kirayat leutik nepi ka luluhur kabeh sama sebeuh dahar teh deuleu ngahuak sarua kuleungeun nu matak cing jola sia teh mikir saeutik we ngukur ka kujur li kaayaan sia teh pek pikir ku sia imah sakitu legana mun anu lega teh mah nah kaheesan kabeh sugan ka papay eta nu beunghar teh gugulutukan ti juru itu ka juru ieu heesna teh pan henteu nya juruna we hungkul di samat kamar tong eta teh sia teh hate teh iblis teh nu kitu teh deuleu ulah dewa bakal nuntut ka kaula bongana make laporan ka kaula komo upami abdi teu unyukan jadi bade keukeuh abdi keukeuh bade mios ayeuna keneh ka sawarga manilokan leuheung lamun narima dewa kumaha lamun teu narima keuheuleun ambekeun ka sia tuluy di podaran sia sok ai wani mah modaran aing goblok sia teh geus gablek ilmu naon sia teh gana tong dicacana ka dia si warah agan cuman kanya kami dah punya ting pangwarahkeun agan da abdi teh satuju demi Allah tah sok sumpah abdi cekek juri ka dieu mah tawala sing bedang disarek sia sing bedang disarek moal saha nu nyarek ka abdi maksa abdi disarek bisa jadi yang abdi kajen luntur dulur laas baraya leungit pensakaki naudzubillah summa naudzubillah eta gara-gara dunya nepi ka tega jeung dulur dek teu wawuh cilaka loba jelema anu geus papisahan alatan dulur jeung baraya papisah alatan tina rejeki parbut warisan jeung sajabana Dunya bener. naudzubillah summa naudzubillah Allahu akbar nya dulur jadi dengan jadi dulur alatan dunya deuleu alatan galeng amit ya Allah aing mah kajen pegat jeung dunya tibatan pegat jeung dulur mah nya da dunya mah bisa diteangan era sieun kahakan deui Oh, bisa dikorehan. ulah sia ulah cing beunang dicarek abdi moal beunang dicarek lamun keukeuh maksa bahaya ieu kaula selaku keamanan negara ai kitu keamanan negara kumaha sakaligus kaula jadi keamanan sawarga sawarga baheula geus mere tanda panghargaan ka kaula nyaeta aya pemberontakan anu ngaran naga persona nepi ka geus boga titel kaula Gatot Kaca kekasihing dewa lumatak dina lebah dieu keamanan sawarga keneh kaula sabab di mana aya kaributan urang sawarga minta keamanan ka kaula minta bantuan Bener. jadi lamun kitu carana maneh bakal ngayakeun kariweuhan di sawarga kari-kari kapan ieu negara dek ngayakeun pesta Haja Surya sarua jeung sabotase sia geus dilibatkeun kana politik bahaya sia Bener. Mata kudu ngaguguh gitu nah. ceuk aing oge ngaguguh goblok Ulah neutreu hirup teh lah. cicing tong pipiluan cicing kuring mah setiap nyabak seuneu wani panasna oloh etah nafsu aing oge ceuk nafsu mah gunung hayang dilegleg ceuk nafsu Laut hayang diuyup. laut ku aing diuyup saat kabeh saha ceuk nafsu nah sia teh kabina-bina teuing gan cekek ka nyegera kabina-bina teuing sia teh cing beunang disarek moal tiasa tah geus ngagerem kitu sia sok kudu tanggung jawab goblok Power. lamun kitu carana sia diparioskeun beheung ku aing ulah diparioskeun beheung ku aing bade marioskeun beheung abdi ieu sok
Nah kira-kira Abdi rek ngejat gitu goblok eta kadunungan nepi ka kitu sia teh abi teh goblok sia kapangaruhan ku saha pajarkeun di titah ku aing ngerakeun dulur sia teh monokeun ti koro goblok sia teh nantang sia gaing nantang sanes nantang abdi mawawartos nyuhunkeun widi apaan kaula teu ngidinan upami teu ngidinan mangga bade kumaha tinakan agan ka abdi diabuskeun kana obag sia gaing ieu politik ieu sarua jeung ngabekukeun ieu pesta Haja Surya ieu teh maksud anu hade Kangjeng Rama wa Prabu teh nyaeta ngahijikeun raja-raja ulah nepi ka beneng seweng antara raja jeung raja antara negara jeung negara kali-kali sia aya ngahambat kana ieu pasoalan sanes ngahambat ari ngahambat eta hartina tah pitu gantuman kerasan nya lamun kitu carana dicangkalak diabuskeun habak dilaporkeun bae sae mangga panglaporkeun we ditewak ayeuna kene upami agan bisa newak abdi disemah ku abdi waduh Gusti ampun Allahu akbar kaleuwihan ka Kang kaleuwihan si teh monyong kaleuwihan teuing si teh goblok wah kosret moal si dawa gan ieu panuhune agan pangyanakeun pun adi si dawala ka rumah sakit jiwa pang marioskeun agan bawa si dawala teh uget iya rupina si dawala teh aya kelainan panuhun we gan sok katukangkeun leungeun pelat katukangkeun leungeun abdi ieu maksudna diboronggon bakal disetorkeun ku heula bade disetorkeun ka wa Prabu ka Kangjeng Rama Arya ka Kangjeng Rama Pamandipati Arjuna sabab maneh geus ngahambat kana perjalanan amarta dina waktuina dek pesta Haja Surya mangga kumaha agan we atuh bener nya sok ka tukang balik ulah kan balik ka tukang mangga dah arukan eta ayeuna pasrah kitu teh mah ada borogon abdi da ya ada mangga oh nyaan si dawala ya geus luas pikiranana nepi ka kitu kaedanan kudunya kan oh jadi owah kaedanan kudunya si dawala teh hayang beunghar jadi owah kitu owah kakonengan teuing si teh dawala ieu aduh ulah kalebihan wayah lanola pinasti kersayang tumampara ieu ge Raden Gatot Kaca barang ngaragap dawala ngadak-ngadak leuleus lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan wait dola naon kunaon gan aduh dola gan kunaon lulus cepot aing lulus iya tuangkeun atuh sabok sakoy eta mah kabina-bina teuing sia teh kadunungan aing teh ongko dek newak abdi na geuning kalah sarare kalah ka istirahat kumaha ieu teh maksud teh agan teh bulan lulus aing ya naon sia teh ka aing nepi ka kieu teh aing teh dulur sia lanceuk sia nepi ka tega moal cing lah nah aing heula sia sok bade dicarek abdi wah cepot ieu mah kumaha sia we dek ngahalangan keukeuh
bodoh rek. Aing dek kitu dek kieu ge aing manteng di bawah pokona mah. Rek ka mana-mana ge sabodoh aya. Ulah naon cageurkeun aing. Kunaon leuleus aing. Cager. Ya karasa ya aing teh naon. Tara kapok sia teh. Moy nya aing ku adi mah jeung kudu leuleus. Nyaan teh. Sia hei. Ulah kalewihan lah. Kaos kalanceuk geus teh kalanceuk Aya katulah Alah, ya. Si dawala ilmu dah hade lu. bener akang. Nyaan jurig aing mah diperong hungkul aing. Suruh dilempengkeun kitu awasna sia. Lekat teh tepi ka asa cokoran aing. Ya kitu akang. La ilaha illallah eta si eta. Aya kalebihan kan lah. Ieu juragan anom anu kasebut jago cenah bejana mah tulangna teh waja. Dagingna beusi, urat kawat. Nya kulitna kaleng susu panona baterai kumaha ampun wala kulat ampun palai naon ayeuna hayang cager kitu iya damang iri katasan gatot kasawian iri katasan gatot kasawian nafsu gila-gila gerbongok aing dia awas ayeuna tinakan kaula paman Braja Musti Braja Wikama sidawala nyaan ieu Praja Denta Praja Wisesa Sabta Prungu Baji Giring Tapak Nenggala tulung kaula tulung Luar biasa loh. naon tete ilmu nu ti dewek teh ya teh Ai teh jeung anu heueus eta mah. pada ti dewek tete ilmu na mah euy Eta teh ku akang ku dewek teh dipake so teh can di puasaan deuleu keur naon ka puasana. berat puasana euy Ka naon? ha Teu kana naon? puasana Ya. waduh teu ngadahar gula kawungna ge 7 bulan ora deuleu Kuat. abdi teh parantos 3 tahun setengah riren kana kopi susu naon agan teh maksad teh teh kan iya nya kitu cek abdi oge sidawala teh Aya kelebihan mo jadi moal patos-patos sidawala aya maksad sareng tujuan upami sidawala teu aya kasang tukangna mangga emot ku agan wala kula percaya lamun gitu kulat percaya lamun gitu percaya naon dek mansat ka sawarga ulah dianggap kaula ngewa tapi kaula teu melang kaula teh teu sanggup pisah deui jeung maneh kaula teu sanggup jauh jeung maneh kaula teu sanggup paangang jeung dawala putra-putra Uwa Semar Badranaya lumawi abdi unyukan oge Naraos semangat hormat. unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang sok sieun sieun naon di mana maneh geus beunghar poho we ka kaula Moal. teu hayang kaula teh paangang dawala mung pajauh jeung kulawarga Uwa Semar Badranaya kitu ieu nuhun atuh aya kitu nama damang luar biasa dawala di mana teh boga ilmu kitu dua ti abdi kan Sia mah. balik sia ieu
Cari kopi-kopi. Cari-cari Mang Adam. Caganian. Miraat mual. Rasa namanya acoy. Hayang dites. bener ya eta ilmu nepi ka kitu taroskeun atuh ka sidawala di mana ilmu na wa ha tipun lanceuk kula tuh sabi oge jar ceuk abdi oge Hadapi mah teu sombong we. eta teh teu salah ceuk abdi oge jadi maneh tadi palna ngomong kitu teh meuneunan miningan abdi mah bilih kumaha onam jadi ilmu anu kitu teh ti maneh sumuhun mung kedah kiat puasana kumaha bener ora ha sumuhun Cing, hayang jawab naon teh. puasana naon wajar lamun kaula hiji pahlawan negara amarta boga ilmu anu sarua kitu Regreg atuh. regreg nah teu bagja lamun boga pahlawan kitu maneh ih ku abdi ge bade gahaja bade diwiridkeun ka agan ngan agan we teu nyuhunkeun daya ilmu teh kedah disuhunkeun Ya teu naroskeun. piraku josok we kumaha puasana iya saumur hirup oh atuh paeh meureun barang tuang mah kengeng mangga tapi puasana teh nyaeta ulah syirik pidik jahil kaniaya iren parasen dupak rurumpak lupa simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan bergong buntangu buraung cap jahe buntut kasiran mereka hese eta puasana teh teras ieu kalimahna nu ngawengi dipapatkeun naon kalimahna ieu sok tapi ulah diseratkeun kudu apal ku saliwat Apa cangkem? kumaha kalimahna ieu dug sang ratu gumulung sang dharma gumeno ati kuru badan begung roh madep maring begeng katungir-tungirna jing nongna kut kutahe nah sakitu Iya, Pak. Power we, Pak. balikan deui ya Kenapa nggak cangkem? apa aku saliwat tadi mah kaula teu ngagunakeun aji sabta pangrungu tapi ayeuna dek digunakeun sabta pangrungu kedah ngangge syarat heula tuh naon 100.000 teh ya nah nuhun masih hari teh ridho nuhun sampai Di duit kene si eta mah power teh. ayanya nu ngamangfaatkeun ilmu batur Aya wae. ta eta jelema adean ku kuda beureum teh nu kitu batur nu saktina manehna nu norowecona Lawan kaberangan. kumaha teh dug sang ratu gumulung terus sang dharma gumeno ati kuru badan begeng roh madep maring begung begeng katungir-tungirna cing nongna kut kutahe Ayo dipercaya we. apa sok ieu teh mati ayeuna apa ayeuna mati salah beung abdi teu Jaminan ada teh kitu we. Dug sang ratu gumulung terus sang dharma gumeno kada bisi sang bango moal ati kuru badan begeng
roh madep maring begung begeng katungir-tungirna cing nongna jing nongna kut tahe gitu apa mati moal sok kudu ditawajuhan heula tawajuhan kumaha calik tiup ku abdi wah sok Pura-gugu kela mun dipecahkeun ku kasih lain omat si lain kudu ngagoler sagedeungnya omat siga ka aing era omat dola belaan aing heeh sok balik kompak omat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rangah kaluhur. Sok. Ieu teh geus dipecahkan. Parantos. Nuhun. Parantos jerep, parantos. Wah, Biasa dicobi. Kana naon nyobina sok? Kana naon nyobina? Lamun dicobikeun ka anjeun kumaha? Lah, tiasa wae, Bang. Duk sang ratu gumulung, sang derma gumeno, ati kuru badan begeng, roh madep maring begung, begeng katungir-tungirna, jing nongna, kut tahe, leles, aduh, Allah ya maha guru nuhun maha nuhun maha guru hebat gaduh ilmu anyar kaulah aduh nuhun tobat hapunten atuh maha guru aduh lulus aya pada kitu saudara sing ka anjeun pecahkan heula aduh lidah kete tobat juga ayam kita awas ya lulus paling dibawa ke karaton dilaporkan iwir-iwir dina gawir dog sang ratu gumulung sang dharma gumeno ati kuru badan begeng roh madep maring begung begeng katungir-tungirna cing nongna kut tahe lulus aduh nya gering maha guru mati maha guru hebat wayah nawe dek dibawa kemana Saguru saya bola ganggu dulu. Aduh. Ulah kekituan agan. Widiane abdi wangsulkeun deui eta manah teh kanu tadi. Cing persanten salamet negara amarta moal aya naon-naon. Tina gangguan mara bahaya abdi sangem pikeun nakisna. Agan ulah kitu kan. Boga niat dek mawa abdi ka karaton dek dikerem wartoskeun dek kadunungan sadayana bilih aya naon-naon agan anu uninga nya kan cageurkeun abdi kan nya kumaha nyageurkeunana kasida walawe jongkeun tulung kumaha ulah nyageurkeunana cager aduh wah hebat kan kade ulah dipake nanaon teh lamun aya musuh anu berat nembe gunakeun biasa nyanakna iya